Para mitra pamirsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Padepokan Sebaraga. Ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira dina bagian ke-15. Atuh dina akhir bagian ke-14 para wargi parantos dugi kanalika para muda sareng santana harita teh tiasa salamet tina ancaman tilu jalmi anak buahna Basuntama kitunya. Namun para mitra barang anjeunna bade paturai jadi pramuda bade neraskeun nya teh lalampahanana ngalalana aya paripaos nyuk curug ke lembur ngajajah milangan kori cenah kitu. Milari pangalaman milari luang tina pangalaman teh sareng deui para wargi atuh manjeunna bade paturai disebatkeun malah mah parantos pada saling ngenalkeun anjeun si horeng si mana horeng cenah para mitra aya pakuat pakaitna lamun dijujut kaluhurna kitu di antawisna. Margi para mitra antawis pramuda sareng ramana santana teh saguru saelmu. Mangga urang teraskeun para wargi. Tapi barang duanana pada ngelesotkeun dampaleun. Ujug-ujug cakaka kadenge sora nu seuri meninya kakak. Puguh we pramuda jeung santana teh ngareret kaget. Dume ujug-ujug kadenge sora nu seuri. Ret atuh barang santana jeung pramuda ngareret kalebah nu seuri. Barang breh katempo saurang jelema tengah tubuh keur seuri lalenggakan. Bari tukangeunana katempo. Opat urang tayohna balad-baladna. Horeng eta teh nyaeta urang-urang mungkal poleng nu tayalian Basuntama jeung balad-baladna saparakanca. Jajaka barau jaringau. Kurang ajar sia deuleu. Kurang ajar sia. Cik Basuntama bari mencerong ka santana jeung pramuda. Santana jeung pramuda silih reret lantaran teu wawuh kanu daratang. Pok Basuntama cumarita deui. Nyata-nyata si laing duan teh baruga pangarti nepikeun ka balad-balad dewek tiluan. Eleh cacaten ku si laing duan, ha? Nyaan ni laing bener-bener euy, boga pangarti. Keke layanan baraya. Naon sababna pangna kidulur jojo nyarita kitu ka kuring duaan? Teu ngarti kuring mah, cek santana mencerong ka Basuntama. Wah, teu kudu loba bacot sia deuleu bangkawara. Ya bising teh nyaho eta tilu jelema nu dikaniaya ku si laing duaan kabeh ge balad-balad dewek deuleu. Jadi ilaing kudu tanggung jawab kana sing sakur perbuatan ilaing nu geus nyeun tindakan samodel kitu deuleu. Cek Basuntama bari tutunjuk. Oh, jadi ieu tilu rampok teh kutan teh balad-balad kisilahnya. Atuh lamun kitu mah kisila teh rampok keneh meureunnya. Cek santana mencerong ka Basuntama. Oi, cucu ngasia kurang ajar nyebut rampok ka dewek, ha? Cek Basuntama morongos. Teu ngeunah disebut kitu mah ku batur. Atuh kudu nyebut naon kuring ka aranjeun teh ari lainna sesebutan rampok mah malah rajana rampok. Apan taya deui kecap nu hade pikeun jalma-jalma nu sok daek ngagasa banda batur bari karana teu bebeja jeung tukang ngarampas banda jalma nu aya di perjalanan pan begal ngaranna. Iwati rampok begal raja rampok raja begal pan pantes. Lamun anak buah Andika nu tadi geus ngajalapot nang joroprak eta teh begal jeung rampok, mangka Andika minangka raja begal jeung raja rampok. Cek santana bari nyareng. Sedengkeun pramuda ukur nangtung bari sayaga. Caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket. Bising aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta. Bising aya galagah kancana cek paribasana. Manehanana siap sadia. Nyieun hiji tindakan sangkan bisa salamet. Ai. Malah beuki maceu sia kurang ajar. Atulah kadinya lah sahabat we huluna kadinya bala tuman. Manusia kitu patutna ulah dibawa ngobrol barina ge. Alah katutu ari abah lah sahabat we huluna.
bentur dahulu na tuman sina pejahat tuman cek baladna milu ambek lantaran pimpinanana dihina ku santana. Atuh moal nyebut rampok tapi nyebut bangsat we lah. Ayeuna mah raja bangsat we pantes meureun disebut raja bangsatnya. Moal nyebut raja rampok jeung raja begal tapi raja bangsat. Cek santana anggur ngahajakeun. Uguh we Basuntama beuki ambekkeun bae. Lantaran asa dihina basa ku santana. Nu sasatna jauh sahandeupeun dirina. Beungeutna katara meuni beureum tandaning ambek geus nae. Pok Basuntama nyentak ke bari tutunjuk. Ai, sugan manusia burung si lain, ha? Wani-wani nyarita kitu sagala rupa sia. Ya dengekeun ku si lain deuleu. Dewek teh dilemur dewek pada ngahargaan, pada ngajenan deuleu. Taya jalma nu wani nyarita kasar, kabeh ge sarieun ku dewek. Kari-kari ku jalma samode si lain, make jeung dihina basa sagala. Dengekeun ku si lain, saha jalma nu wani ngahina basa ka dewek, moal lila umurna deuleu. Tangtu paragat nyawa ayeuna keneh. Ngaran dewek Suntama geus kaceluk ka awun-awun kawentar ka jana pria. Saurang jago bedalan ti mungka poleng deuleu. Moal ngantep ka jalma nu ngahina basa sia deuleu. Hah, Durmali, Mirja, Damai, sok kadinya. Badri, buru-buru euy. Tarewak eta manusia deuleu. Cacag di walang-walang, sing-sik di kunyit-kunyit. Cek Basuntama paparentah ka opat anak buahna. Nu kadalah Durmali, Mirja, Damai jeung Badri. Teu kudu mino deui komano para wargi. Harita nu opatan jlung-jeleng ka hareupeun santana jeung Pramuda. Pramuda papada mundur dua lengkah nu maksud rek ngawahan pikeun persiapan di mana maranehna diserang lantaran ngarti yen eta kaributan moal bisa disingkahan deui. Ye jajaka sia. Dewek nyaho si lain teh ngaranna Santana. Anak kubu Karang Kamulyan musuh guru dewek sia deuleu. Sok sia ayeuna dipecacag sia ku aing. Cek Durmali tutunjuk ka Santana. Memang bener deuleu. Dewek anak kubu Karang Kamulyan tuluy rek naon aranika kabeh. Santana tenang naker. Bari panon ngagiler ngabagi reret kanu opatan. Wah, montong diajakan ngobrol sia Durmali. Buru-buru bereskeun pagawean mengkeun cangindit deuleu. Cek Basuntama rada ambekeun lantaran Durmali malah ngajak cacarita ka musuhna. Ngadenge eta parentah Durmali tuluy ngareret ka baladna. Baladna ngarti opatanana gancang meresat bedog. Nu satuluyna teu miceun deui waktu. Seak-seak opat bedog pating seleber ngancam awak Santana jeung Pramuda. Santana jeung Pramuda nu sasat geus hayaga ti tadina mula. Teu sing sber nempo kolebatna bedog. Duana narancing geus miceun eta serangan. Sedengkeun opatan bangun teu mere kasempetan ka Pramuda jeung Santana. Tuluy diudag ku bedog tapi Pramuda jeung Santana masih kena bisa ngalayanan eta serangan bari jeung sakali-kali males nyerang ku mangrupa teungeulan jeung tajongan tur ta aya nu kakeunaan oge. Basuntama nu ngabandungan eta kaayaan pohara ambekeunana lantaran opat anak buahna taya nu mampu ngarubuhkeun musuhna. Haok Basuntama ngahaok. Malunur sia kabeh. Mundur. Cek Basuntama mere komando ka anak buahna nitah mundur. Ngadenge eta komando puguh we meuni barigan meuni bungahna keur aduh. Ieu eta we si Aswatama para mitra sadaya. Aduh, ya diparentah kudu jadi bapak. Nyaeta Pandita Dawarna. Tama, cenah kitu. Daun apa? Maju Tama. Alim ama. Alim. Maju itu musuh. Alim ama. Mundur atuh sia. Mangga ama. Mangga teh rikat wisan. Mangga ama cenah kitu. Harita ge para mitra sadaya nu opatan atuh malundur. Mania bunga dijlung jeleng ngajauhan Suntana ajeng Pramuda lantaran dijajal keopatan eta dua pamuda. Estuning liat naker para mitra jeung pinter naker dina ulin silatna.
Pramuda nyarita. Nah, Basuntama, ya, geuning titah munur anak buah teh kunaon? Anika teh rek ngarejat ti pakalangan atawa kumaha? Make jeung nitah munur sagala ka anak buah. Teu boga ka era kolot-kolot teh. Ceuk Pramuda mencerong ka Basuntama. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra pamirsa, harita para wargi sadaya atuh Basuntama dikitukeun harita ku Pramuda keheulna ka bina-bina. Nafsu luar biasa bari nyarita. Naon sia? Kegabah nyarita sia Kunyuk. Ya Kunyuk pikeun dewek cadu munur di tempat tarung. Moal ngejat di pakalangan deuleu. Hah, Cajaka? Memang dewek muji. Kasih lain duaan nyangking pangarti cukup, tapi pikeun dewek nu ngaran si Suntama nu sasat geus sueur seubeuh ku pangalaman, ahli jurit tukang perang, kaasup pasukan bala mati, asa piraku kudu eneh pangarti ku jalma samode si lain duaan. Si lain duaan tangtu bisa kacangkala ku dewek deuleu. Basuntama lain jago sakatiga deh. Cek Basuntama nepak dada. Kapungkur para mitra aya nu mensebat pasukan bala mati. Jantan ieu teh hiji rombongan rampok ya. Memang para mitra dididik atanapi aya pasukan anu memang pasukan anu siap hartosna mah. Diuji tina ilmu bela dirina di daerah Tatara Jawa Barat. Jantan ieu nyarioskeun daerah Tatar Gunung Ciremai para wargi nyarios. Aya pasukan bala mati namina bala mati, pasukan bala mati. Nu dididik. Nah, tos kitu tujuan nama saya para wargi namung parantos kagungan ilmu biasa. Aya nu jadi rampong, cenah aya nu jadi santana, aya nu jadi menak sareng sajabina jaman baheula. Di jaman baheula wartosna para mitra sadaya wartosna. Mangga urang teraskeun. Para wargi anu maya santana harita nyarita. Nya geuprak atuh. Ya da moal dipangejatkeun ku kuring oge. Sok kadinya lah rek gerak kumaha euy. Ceuk santana. Basuntama teu nyarita deui. Tuluy ngawangun kuda-kuda sajajar. Kalawan nempelkeun dua dampaleungeun ka hareup. Hareupeun dada tuluy kunyam-kunyem. Santana jeung Pramuda silih reret nempo Basuntama kitu peta. Waspada ieu sebab akang geus ieu mireng kumaha saktina ieu jelema. Ceuk santana ngareret ka Pramuda. Pramuda teu nemba tapi mencerong ka Basuntama. Sedengkeun Basuntama tuluy kunyam-kunyem mapatkeun jampena. Geus kitu Basuntama teh ngeupelkeun dua dampaleungeunna pok nyarita kanu duaan. Hei Jajaka, sila geus hamo bisa leupas tina cangkerman dewek deuleu. Ceuk Basuntama. Kitu nate tuluy atuh ngangkat dua peureupna ka luhur, tuluy kawas anu dipeupeuhkeun ka Pramuda jeung santana. Bari jeung dampaleungeun dibukakeun sleber ka tempo. Tina dampaleungeun Basuntama kaluar haseup bodas nuju ka santana jeung Pramuda. Santana jeung Pramuda laluncatan lantaran ngarti yen eta haseup bodas lain haseup biasa, tapi haseup ilmu penemu nu ngabahayakeun. Malah ceuk ujaring carita eta haseup ngandung racun cenah para mitra. Paledug haseup teh buyar antara Pramuda jeung santana. Aneh lantaran barang celek santana jeung Pramuda nincak deui lemah sabada tadi luncat. Dua suku jeung leungeun karasa gejed teu bisa digerakeun. Kituna teh bet kawas di talian wae kana awakna. Puguh santana jeung Pramuda teh heran jeung kaget lantaran leungeun jeung sukuna dumadakan hese digerakeun. Asa dibeungkeun. Naon jadi kieu? Gerentes Pramuda jeung santana bari usaha satekah pola. Pikeun ngusikeun leungeun jeung suku, tapi saban usik bet asa beuki pageuh, pameungkeutna para mitra nu karasa ku manehna.
Gening sia teu sabaraha pangawasa ilaing deh. Bangkawa rahasia ngahina ka dewe. Sapinterna ge silaing siap deh. Budak rodek hulu. Alah, sapinterna ge silaing bau kene jaringau. Wani ngalawanan dewek dulu. Wani sia tak ngaluhuran hulu. Kurang ajar sia. Tuh tanpaukeun sia ku dewek dah bisa benang dulu. Cek Basuntama ngareret ke anak buahna. Wah, nyetang tos atuh abah. Da sapisaku abah teu tiasa nyangkalak jalmi-jalmi model kitu mah. Alah, abah teh atuh namina tos kasehor. Jago pilih tanding. Kaceluk kawun-awun kawentar kajana pria. Uhun gitu dah. Uhun tukang eta sumuhun nyanakan jala pria. Naon sia kurang ajar. Gedengian teh tukang nyokotan jala pria. Ye sanai sumuhun. Kawentar kajana pria sumuhun lepat nih. Cek Nurmali muji ka guruna. Kurang ajar sia ngomong deh. Hahaha. Ya, tang tu atuh dewek teh. Sanu teh apa kangaran dewek? Kabeh pada nyaho dewek si Suntama. Jago teueuh. Dia jago tebeh dituna. Nya kaceluk kawun-awun kawentar kajana pria. Urang pasir poleng teh aduh. Kabeh ge pada apa? Cek Basuntama rebeh dipuji ku anak buahna kitu teh para wargi. Atuh harita ge si Damai milu nyarita. Leres atuh abah. Abah mah tos ka ieu. Komentar sumuhun. Abah mah komentar. Sanu tiasa ngungkulan pangaros abah. Pantes teu aya ieu mah. Cek Damai ngengklokan nyebut kawentar teh komentar. Naon sia Damai? Majar aing komentar naon sia komentar teh? Aduh, sanes komentar abah semun kabentar. Naon sia? Nyebut kabentar. Abah lupunten. Sanes itu maksudnya ka eta semun parantos kabentar maksudnya. Aduh, nya atuh lepat wae. Cek Damai. Kurang ajar sia ngomong disalah-salahkeun wae. Deh Damai ngengklokan ongkoh ngaran Damai tapi kalakuan sakitu gorengna. Make jadi balada Basuntama nu salila ieu ngan ngagugulukeun bae kajahatan. Ngaso heula para wargi, ngaso. Basuntama ngarasa bunga. Kulantaran para wargi sadaya manehna dipuji ku anak buahnya. Jeung dia bisa hasil ngaringkus dua pamuda anu ngaran Santana jeung nu hiji deui para mitra Santana barita ge. Memang jeung pramuda teh duanana geus sebeunang ku gerakan-gerakanana Basuntama. Dewek teh aduh. Cara tadi ajian ku dewek dipetakeun. Ku dewek nyatana ajian rantai suliwaraga. Gening musuh tetep bisa mangga pulia. Teu daya teu upaya ku eta ajian itu. Cek Basuntama bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Lantaran geus bisa nyerak maksudna. Geus bisa nyerek Santana jeung pramuda ku ajian rantai suliwaraga. Sedangkeun ari Santana jeung pramuda beuki ngarasa bingung. Lantaran saban leungeun gerak bet asa beuki pageuh, leungeun teh kabeungkeut. Antukna Santana jeung pramuda ukur bisa silih pencerong bae, bari jeung masing-masing batin nguntang kanu maha kawasa hayang dilepaskeun tina eta pamengkeut gaib. Dikumahakeun di jajajaga teh apa? Cek Nurmali ngareret ka Basuntama. Wah, lampus kenyawana ayeuna kene. Ulah dingkekeun deui deuleu. Lantaran bisi jadi cucuk rungkang pikeun kangkeunana. Basuntama mere parentah. Kelana apa? Ceuk kuring mah ulah wak dipaehan malah, ulah waka mending dikukut. Cek Nurmali. Nah, make jeung ulah dipaehan segala rupa Nurmali. Da silaing rek nulungan eta jajaga teu kumaha? Cek Basuntama muncereng. Aneh pisan atuh kidulur mah. Teu nyahoeun leungeun uing geus arateu. Lantaran hayang ngagere irungna ku tungtung badog.
cek damai mencerong ka Durmali. Ih, ngari abah ari teun teh, cek Durmali. Pilaku, kuring rek nulungan atuh ka musuh sasat geus ngahina ka urang. Heuh, naon atuh? Maksud ilai ngomong kitu ari lain rek nulungan mah. Cek Basuntama mamen mencereng deui. Ke kelanan abah, ulah ka ambaknya sabab kuring ye sieun di ambak abah teh. Kieu gerabah ieu. Dah lamun abah nyaho, dah nyahon teu ka eta jajaga. Cek Durmali nunjuk ka santana. Basuntama atuhang harita ge Basuntama ngarerek ka santana. Nyando deuleu. Bisi abah teh nyaho eta jajaga teh ngaranna santana. Anakna si Arya diparangin ku karang kamulian. Musuh abah teh. Tah kitu nu matak kaina ulah diparagatkeun nyawana. Cek Durmali nerangkeun. Hah? Baru? Ku tadi teh anakna si diparangin? Kabeneran pisan atuh euy. Teu beunang bapana anakna dipaehan ku dewe. Geus saling Durmali ku dewek ieu jajaka disabet huluna. Pikeun ngalampiaskeun dendam ka bapana deuleu. Cek Suntama bari masat bedoke kelanan abah. Sin sabar abah, sin sabar. Keheula abah, keheula. Cek Durmali ngahalangan. Kurang ajar sia. Naon sababna sila ngahalangan sia Durmali? Cek Basuntama muncereng harita teh ka Durmali paramitra. Kelanan abah. Kelanan ulah wanyang ka goreng ka kuring da abah. Renteran kuring rek usul ieu. Usul nu kacidahadena ka abah. Usul nyata. Cek Durmali kituna. Bari jeung pupurungkutan lantaran sieun dirina nu jadi sasaran ambakna Basuntama. Puguh kabeh geus apal kana adat pangadatanana. Kieu abahnya kieu. Cek Durmali. Sanggeus rada tenang mah. Ari abah teh pan geus lila ngakalakeun ki kubu karang kamulian. Nu kasebut Arya diparangin teh. Sakitu lilana abah neangan kasempetan hade pikeun yang kalaku teh. Tur ta sababaraha kali urang ngayakeun tindakan, tapi teu boleh gagal jeung gagal. Kitu meureun abah. Ayeuna santana beunang pisan ku urang bah. Ieu santana urang jadikeun eupan. Pikeun ngonang kubu Arya diparangin. Urang sebutkeun we santana geus aya dina tangan urang kitu. Tangtu saurang bapa bakal nyaah kanu jadi anakna. Nu tangtu ki kubu bakal nyusul ka urang. Tah didinya urang cangkala ki kubu Arya dia parangin. Namun sabada tanagana aturi di luar mah bah. Nya sortenan jago di lemurna. Kubuhan sakuringna dipager ku pager gaib. Ki kubu teh atuh. Pan karuhuna ge kitu. Mere ilmu ka ki kubu. Dah, jadi lamun di lemurna manehna dilingkung ku pager gaib. Di luar macan tangtu. Pan beres kitu mah abah. Sabada ki kubu beunang urang paehan duanana jeung anakna tuman. Kitu para mitra Ki Durmali mere usul. Kanu jadi guruna atuh para mitra barang ngadenge usul. Ki Durmali kitu anak cakakak teh Basuntama seuri ngagak-gak ngadenge usulan ti Ki Durmali. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita para mitra sadaya atuh Basuntama ngagak-gak ka seuri ngadengi usulan sarupa kitu ti Durmali. Bener alus euy. Bener pisan. Alus eta usul teh Durmali. Kade euy Durmali. Kapake ku dewek usul si lain heuh. Bener. Ya si santana urang jadikeun eupan pikeun ngondang si kubu sangkan datang ke tempat urang.
Ibarat urang nungusep make eupan nu hebring masya bangsa kakak pasti datang dulu cek Basuntama bari nepakan tak-tak durmali iya syukur itu abah lah mun kurang aya buru-buru dipaehan ayeuna apur atuh si kumal bedang kurang durmali bunga lantaran usulna ditarima ku guruna ngan tetep sia nusa urang rek dipodaran buru-buru dua nana talian lantaran ilmu dewek telila tumarapna bisi kaburu beak waktuna cek Basuntama nu opatan gancang muru kasantana jeung Pramuda reketak dua nana di talian sedengkeun nu tadi eleh tarunga ku Santana jeung Pramuda nyata Ki Gedir Arjalin jeung Sumanta kakara harudang tuluy Dariu bari mencerong ka guruna nyata Basuntama puguh we tita tadi ge nyahoan aya guruna datang ngan pura-pura ripuh lantaran sieun dititah tarung ngan Sumanta nu memang ripuh pisan teh lantaran kateunggeul dada ku Pramuda nu geus dieusi ku tanaga simpenan buru-buru tah bawa tah si Sumanta maksude bawa ke tempat urang sedengkeun eta mah paragatkeun nyawana lantaran taya gunana ceuk Basuntama nu duaan nyatana Santana jeung Pramuda geus teu bisa majar kumaha deui lantaran dua leungeunna ditalikung kalawan dikatukangkeun puguh we para mitra teu sakara-kara ari ku baladna mah leungeun Santana jeung Pramuda teh bisa dikerakeun teuing memang gejed sotenan ukur rarasaan Pramuda jeung Santana wungkul lantaran sanyatana teu boga naon-naon waktosna rupina duwi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu juduana nyaeta Padepokan Sebaraga ieu dongeng para mitra karangan Rayi Salira dina bagian kasabaranya bagian ke-15 insyaallah enjing urang teraskeun bagian ka-16 sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana mangga permios.